seurik ka kotak amal kan sodako teu mawa duit salah atuh kitu mah senyum mah ka sesama betul tidak siap senyum siap moal rungsing moal rudet moal insya alhamdulillah opat nya eta ahli sabar ahli naon hiji ahli dua ahli sol tilu ahli sodap opat ahli sabar sehingga engke alul afiyah orang yang jarang diuji ku Allah lulus hirupna iri ka jalmi anu sabar iri ka jalmi anu sering diuji Allah nah itu jalmi teh dilipat gandakeun pahala langsung dipahala disempurnakeun ku Allah maka saur Allah eta jalmi anu kira-kira gampil atau susah bu sabar nah gampang atau susah bu sabar bener tidak makana orang kudu hijrahkeun maka anu berikutna ti Kangjeng Nabi Muhammad nikah ka sorotan wae teh euy ke rumah ompong ya sorotan dijeduk berikut tina Isra wal Mi'raj hiji tadi perkara sol dua perkara sab maka disebutkan di Al-Quran wasta'inu bil sabri was salah mintalah kepada Allah dengan sabar dan sol sabrina salat oge aya sabar benar tidak engke taraweh mulai Allahu Akbar imam rada panjang teu sabar batuk eta mah ibu-ibu teh sok aya nu kitu sok hacim budakna diciwit supaya ceurik pas imam teh bapakna atuh Malik eta budak saha budak maneh sok aya nu kitu nya kudu sabar ceuk dina salat oge leres dina taraweh kudu insya Allah siap taraweh siap persiapkeun nya taraweh siapnya pinuhan masjid sholat taraweh bersama lan itu jelasin tara sawareh oh hari pertama kedua pinuh udah dibagi suku upah haji DKM hari katilu hari keopat mulai berkurang baru hari terakhir pinuh deui da aya pembagian deui amal amplop wae hadirin kaum muslimin rahimakumullah sabar terapkan ka diri urang sabab utami saur Allah ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah orang yang sabar dapat salawat dari Allah oke rahmat di Allah subhanahu hebat bisa atuh sabar macam rasa insya Allah can kabagian BLT kudu aya nu can kabagian dibere beresnya rada kitu kudu sabar rek tuang ya. Kan nikah mah geuning nikah mah hari pertama hari kedua romantis luar biasa betul tidak panggilan oge mending ayang bebek teu ayang bebek atuh sasah betul tidak nah setahun 2 tahun pas rek ngahwa istrina ya Allah ya karim naon eta teu kuat katahan tong tarik teuing itu cenah Gusti tah kudu sabar dina eta ngadidik anak kudu sabar budak anak ieu mangrupikeun tanggung jawab orang tuana hikmah tina Isra Mi'raj nu kadua nya eta kumaha teu sabar Nabi atuh nalika Isra Mi'raj diuji ku Allah luar biasa hebatna nalika terakhir Nabi Muhammad rek ngadakwahkeun eta Isra Mi'raj kumaha ye rek ngadakwahkeun sok we jelaskeun ka masyarakat kumpulkeun masyarakat Nabi bercerita Isra Mi'raj eueuh nu percaya hiji-hiji acan komo dipelopori ku Abu Jahal dusta ieu Muhammad manya aya manusia bisa jalan ti Mekah ka Masjidil Aqsa satu malam naik ka Sidratul Muntaha manya aya nu bisa kitu geus error ta Muhammad eta cek saha Abu Jahal akhirna aya hiji sahabat anu luar biasa hebat nya eta Abu Bakar kumaha Abu Bakar
saya beriman, saya meyakini, saya mengiyahkan kejadian itu. Maka hikmah nu berikutna opat we nya 2 deui geuning tos jam 12 sekrabis gerdegan iya inti nu utami nyaeta keyakinan keimanan anu tumbuh dina hati urang benar tak? Maka ya istilah cilaka 12. Ibu uningan cilaka 12 naon cilaka 12 cilaka 12 nyaeta rukun iman, rukun Islam, sareng ihsan. Rukun iman kaberji? Genap. Rukun Islam 5. Genap tambah 5 11. Tambah ihsan kaberji? Hiji 12. Maka cilaka 12 artina jalma anu teu ngalakukeun rukun jeung ihsan berbuat baik. Ya. Nah, itu cilaka 12. Terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyontokkeun perbuatan nu mulia. Naon perbuatanna? Nyaeta hijrah. Naon cenah? Hijrah. Hijrah Nabi Muhammad pindah tempat, pindah ti bumi, keluar ibu ti bumi, pindah ke ieu tempat, itu hijrah. Maka luar biasa pahala orang yang berhijrah ketika niat untuk thalabul ilmi fisabilillah. Nu kadua, orang yang menuntut ilmu dimudahkan jalan menuju surga. Hayang ka surga hayang. Hayang ka surga hayang. Maka hijrahkeun ulah diam-diam ba, ulah cicing wa, ulah nundutan wa, ngaji datang majelis tak, datang ke madras, ulah diam-diam ba, supaya naon bisa bahasa Arab. Da bahasa Inggris mah gampangnya I love you, you love me, you and I pak lap. Bahasa Inggris mah gampang. I like you, you like me, you and I pal ieu kieu. Bahasa Arab mah susah. Sabab naon? Tina doroba geus bercabang. Doroba, dorobu, dorobat, dorobata. Na dorob ta tuma tum. Dorob tu, dorobna. Masyaallah. Tuh panjang itu. Maka kudu wios dicontohkeun hijrah wios. Cek dicontohkeun hijrah wios. Wios dicontohkeun hijrah wios. Tenan naon? Contoh, iya warnana naon? Coklat. Coklat itu. Cair lah pokoknya kiruhnya. Bisa jadi bening tak? Bisa jadi bening tak, Neng? Neng, bisa jadi bening tak? Kumaha carana? Bahekun. Iya itu bener deh. Kumaha carana? Iya bisa jadi bening lamun dihijrahkeun. Iya filosofi manusia kudu paham. Manusia lahir kawas cai bening kieu. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Manusia lahir ke alam dunia urojol eta lahir dina kaayaan fitrah suci. Teu mawanana, teu bisanana, can apalana, suci bersih dirina. Kemudian orang tuanya yang mengarahkan ke sana kemari kaditu kadia. Ningali HP, matana penuh dengan dos, telinga penuh dengan dos, kaki penuh dengan dos, tangan penuh dengan dos. Maka hijrahkeun. Naon cenah? Kurang tarik, tarik. Di bumi ka madras, di bumi ka sakol, ulah diam-diam wa. Gitu hijrah. Iya ge lamun dihijrahkeun bakal berubah jadi bening deui. Percaya henteu? Percaya henteu? Percaya henteu? Kamu begitu sama aku. Bisa dinyebut kuda ini terpercaya sih. Bisul siapa? Balik ke imah kieu. Kunaon didoakeun ku Ustaz. Naon bisul? Henteu kita tanya. Cing sehat. Kecuali bujur bisul. Carana dibuka. Carana kumaha dibuk? Terus diuyuh. Kita sopan kieu nya. Carana dihijrahkeun ka dieu. Ulangi. Carana dihijrahkeun ka dieu. Siap? Siap teu? Siap. Siap. Ulangi. Iya asalna kiru. Iya asalna hijrah. Ulah diam-diam bae. Teu bisa baca Al-Qur'an, teu bisa salat, teu bisa adat, pindah ka madrasah ngaji ka dieu. Leres. Naon ieu masjid Nabi madrasahna teh? Nurul Mubtadiin, cahayanya mubtadi berarti. Tuh pindah ka dinya tinggal dinya tuh.
Sekali deh, tingali. Ngomong wae. Tingali itu dia, ieu warnana naon? Dipindahkan kali bisa berubah moal. Tadi cenah moal. Kamu dusta pada aku. Jangan ada dusta di antara kita. Terlalu. Kata Bang Roma Irama. Ahai. Ahui. Kali ya. Sekali deh. Nah gitu sekali deh. Iya salah kiruh. Pindah ke dia. Pindah hijrah. Ulah diam Mbak. Sekali deh. Tuh, geus bening kieu rubah. Si Ujang can bisa baca Al-Qur. Datang ke dia Nurul Mubtadiin bisa baca Al-Qur. Maka lamun geus bisa baca Al-Qur'an, ajak batur. Ulah diam Mbak. Aya batur main wae HP. Ngomong, ulah main wae HP. Hayu urang ke masjid, main HP na di masjid. Lain gitu, ajak sol. Tuh tingali cek. Lamun geus bening ajak ieu masih keneh kiru dakwah. Ud'u ila sabili rabbik, ajak seru nya supaya ngaji ka mas. Tadi kan disebutkeun Bapak DKM ajakan. Nu ulin keneh ajakan. Tuh lamun diajak jadi kumaha tingali. Nungguin ya. Udah Japati deh yang perakan. Geus disideuk keunjung kuda, disideuk keunjung panto, disideuk Japati ya. Ngeusan ya. Nah, jadi bening kieu. Iya, tutup ku istiqomah. Maka terakhir dina hikmah Isra wal Mi'raj nyaeta istiqomah. Istiqomahkeun. Nabi istiqomah dina dakwah tidak pernah berhenti, tidak pernah mundur satu langkah pun. Abu Bakar As-Siddiq istiqomah dina mempercayai Nabi, mendampingi Nabi, cinta pada Nabi, istiqomah. Maka abdi ngadirikeun pesantren di Tasikmalaya namina Pondok Istiqomah supaya naon? Supaya istiqomah. Naon istiqomah teh? Khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal anu dilakukan terus-menerus walaupun sedikit. Ngaji sedikit tapi ditaukeun terus-menerus namina istiqomah. Insya gedung bertingkat, mobil mengkilat, istri empit, empat aya istrina namina ceempat. Bapak hari istri sabari hari iya cenah si bapak ieu mah istrina ge 4. Wih, abdi bade belajar atuh Pak. Nami istrina 4. Ceempat. Eueuh istri cetilu, ceduanya. Nami istrina biasana rata-rata 4. Jadi gaduh bapak lamun hoyong istrina 4 pilari nami istrina nami 4. Insya alhamdulillah. Robin. Ngartos. Cek wihandi ngartos. Siap diamalkan siap. Insya hiji naon perkara sol. Siap wih di dia salat rajin siap. Dua harus siap sabar cek. Wih di dia siap sabar. Tilu perkara poho deui. Tilu perkara hijrah. Orang kudu seperti kieu urang pinuh ku dosa hijrah ke masjid sujud ke Allah ngadoa marhabaan tadi kan doa-doa di marhabaan teh luar biasa. Faghfir lana dzunuba. Terus nu terakhir nyaeta perkara istiqomah. Hijrah mah gampang hijrah mah, tapi nu sulit nyaeta perkara istiqomah. Maka ulama nyebatkeun al istiqamah khairun min alfi karamah. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotoya. Pananganna sadayana di dada kiri. Di dada kiri. Ya, bari diresapi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Ya Allah, ampuni
dosa abdi sadaya Allah. Ya Allah ampuni dosa abdi, dosa kedua orang tua. Ya Allah ya Rabbana jadikan ia majlis wasilah supaya orang sadaya ke syafaati baginda agung kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah wihti ya masjid ningkat ibadahna, ningkat imanna, ningkat ilmuna ya Allah. Ya Allah wihti ya majlis ya Allah ningkat segala rupina ya Allah. Bukakan pintu rizki ya Allah, bukakan pintu ampunan. Murang kali abdi sadaya jadi murang kali anu alim, anu saleh, anu bermanfaat dunia wa akhirat. Amin ya Allah. Astaghfirullah minal khotoya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ya kumargi waktu tos parantos tabuh 12. Maka oleh karena itu atuh pami dipanjangkeun teu bijaksana. Mudah-mudahan sanes waktos urang tiasa papenak deui dina channel sareng aliran atanapi saluran anu sami nyaeta di Kutawaringin insya alhamdulillah. Bidoana Bu insyaallah sasi saum abdi mulai di syuting di iNews engke mah dipantengkeun nya punya salahnya pantengi terus dipina mudah-mudahan dia papenak deui insya. Doakan abdi supaya terus istiqomah. Siap? Sakitu bae atuh anu kapiatur nu tiasa didugikeun dina wengi ieu. Mudah-mudahan berkah sadaya sareng tiasa diambil ilmuna. Hapunten kasuhun para alim ulama seueur kakirangan seueur kalepatan seueur carios anu teu sapagodos sareng nu kahartos. Hapunten bilih seueur guyon bilih seueur sagala rupina. Ieu abdi mungsa ukur ngadugikeun naon anu aya dina wengi ieu mudah-mudahan manfaat. Ditutup ku doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahil hidayah wa taufiq war ridha wal inayah. Ria Irawan Elvi Sukaisi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.